Udang cuk. Jam sabar hayu. Udang yuk. Cicing gerak budak. Ganggu aja goblok teh ah. Udang. Naon atuh? Udang. Udang. Ah udah aku buka karena dia pengirim ah. Udang. Maneh budak kagak gupisan aing ke peureum ke herdenya. Naon gitu? Aduh. Molor wae nama usaha. Oh, cicing aing gudang. Yo, tapi aing pamerikeun teh jago ya ke warung. Ya duit ya. Jago. Gitu. Tunggu atau lah. Jago teh jago. Rek diinget-inget besok poho. Lain itu atuh coba sami hiu ari teh hiu dan lamun ieu teh mun dina iklan mah ieu teh pucuk. Rik kerenan maneh? Ieu teh si urang teh keur nempo tanggal Aceh anu bapak urang nah ieu teh loba. Ieu an nu teh ngaran teh hileudang atuh kewe semprot ku obat. Obat naon? Obat naon we? Heuh gatulah. Nun, cuk teh ka mana gini? Ka warung, aja atuh. Di obatan kok aing kudu obatan naon yuk. Ambil ini areuh. Udah, ini teh mah goreng. Meuli teh naon, Jess? Naon euy tadi teh naon nya? Je mane masuk tarap bugupan teh teh loba jenisna. Kayak teman ade kudu ingat heula. Kita pucuk. Pucuk. Oh, teh pucuk ya, Jess ya. Jadi mana? Siap nuhun ya. Kopi teh cuk. Entar bisa. Namun nu kieu teh jago naon teh pucuk. Kan tadi teh kita meuli teh pucuk Rin. Cih, nasahan nita meuli teh pucuk. Teh jago cek urang teh nah teh pucuk ah. Bisa ini tirit. Teu balik pisan dititah teh sia teh. Aing kalau salah geus aing pindit lah. Hah? Nah kumaha budak teh ku aing teh meuli teh jago ah ka meuli teh pucuk. Oh, goblok kapung budak cek aing ge. Hah, pusing ieu mah aing mah.